dilaksanakan semah haturan nu bar diterima wae geus diabdi oge geuleuh nyengakeun semah nuhun bor abdi oge nuhun dawala sareng saha gan cagi lon bar dan sareng saha yang ka dieu gadenge beca aing sia sareng saha ka dieu gan wartos kumaha pula gadenge beca sia rek patunggalan jeung si beli sawa tuh dawuh timelan weuy sareng saha kulan mangsa isu sedeh dawuh timelan sareng saha weuy weuy bener timalan salau sia nyekan tenan sareng saha ka dieu cicing dak kadeng kadenge wewe sareng saha ate jona aing dua ati luar opatan jeung saha jeung abdi jeung dawala jeung pun bapak masih awe lieur kayak lagi buang ngewa ka aing leuh euy saprak di dalam kaca ditipkeun dompet ka aning kamana dompetna teuing poneun deui bener timbalan kan doana lain doana sia dina mangsa ayeuna aing anu keur tungkara kulata ditingkahkeun menjadi anak si Gatot pati-pati aing nenjo sia isu rek irit ka medan dalaga bari jeung rek ngalawan Purisawa aing cangcaya aing teh sodi lamun ditinggalkeun ku sia ongko keur maeukeun anak aing peraya tambah lamun sia bae bakal ngelentikan simpatisan Pandawa we ayeuna urang luangkeun waktu latihan jeung aing latihan maksana fisik sabab si beli sawat teh jangkung gede imbang jeung awak aing geunda bari terajian bae lain teh geula panuju sia aing bicarekan aya puas ya aing membelakeun leuh tong kitu sia teh nya bisa jadi karma ke oh jeung karma sih teh jauh-jauh dulu ke Arab eta mah korma eta mah korma masih di mana udang syare dina irus aya korma korong korong masih dina pipi sok aya karang eta mah karang mah di mana di beas di karangan di karungan mane maka jeung kemana karungan eta gitu teh karungan mah di mana orang boga utang gaji teh sok di karungan kurangan sia teh bingeus ngecoprak wae sia awak lain sia teh ulah naon toa teh naon di mana orang jadi beteung kaluar di toa tai betul eta mah sini babu ku aing ra kamana karep wae sia teh air tuang le sia kali perlukan we ku toa urang latihan jeung aing seunda sing percatana cicing yo urang percaya ka si aing mangpaatkeun ieu waktu urang latihan jeung aing doaan awak Indonesia sieun kau tarik isyarat Allah hiladi isyarat mah engke penting isyarat mah ayeuna mah mangsa beurang ayeuna dipalih mana belah hidup neangan tekalan anu rada lega bulan bulan tong jauh sia pot bulan sadiakeun cai itu ieu dawala abdi pemat sia siap 86 ayo hidit